teh kupikir mah. Wae coba ya teh. Paruntan ah. Mangga. Ya. Nah, itu jelemaannya teh dipegat atuh. Biasa lagi pasok dipegat ka wilayah urang teh. Mak, biasa lagi sok megatan jalma macam ajegan, kawani ku mah, Mak. Duh, euy poho. Lamahane ngobrol wae teu ngaringetan. Lah, usok ngaduduh ka batur. Geus puguh ayeuna mah geus eueuh kawani meureun ayeuna mah. Kawani anu si emak ih, sieun kudu jangkung badag apa ku mama. Ah, mama mah aya kasieun, masih jakung gede ge mau ditarajean. Deh wae. Nu bener eta ngomong teh. Yo, ku aing negeruan. Bang, yo si emang ngaledek cenah, jangkung badage mau ditarajean ku aing mah. Naon? Yo, Bang, cek si emak gelut cenah aing mah. Wani ieu ka si Bang Doyok mah cenah. Wani ini rabi ka aing ngajak gelut. Goblok sugan. Dan coba aing gelut besok saha? Tuh, ka. Masih obah masih mah. Peda naon ngajak gelut ka aing? Sok atuh buru. Naon sok saha ngajak ribut ka aing? Buru lawan tuh. Sok. Depan ngomong tadi cenah wani aing mah cenah. Sieun. Dar. Aing mah loba kasieun. Go, wacok. Marabik mah cenah. Wanian. Oh, preman-preman anu komun ini. Naon deui sok naon? Tuh, kawan ini tuh. Henteu, Mbah. Henteu. Soak. Kang Heri euy. Jeung si bos deui. Bos Aresta. Asik. Wih, kudu hitung duit. Kebenaran. Oh, keur urang di imah teu boga duit di pamajikan. Teu urang terpuyeng ya, Kak. Pihak bensin deui. Wah, kebenaran. Bawa duit ka, Bos. Kang Heri. Cik euy. Cas minjem duit. Yo, biar kita menjaga silaturahmi tidak putus. Tolong dong. Minjem duit eta 100 200 ke lah aja 500 ke ya yuk tarik balik tunggu ke bensin ya balapang Yo, Mang Casbla. Ieu ge duit teh teh Mang Heri panaruan buta ieu teh teh Mang Heri. Kira aku kurang ek diinjemkeun deui ka Mang Casbla. Mang Casbla urang ge butuh pisan yo. Arek bayar motor urang teh. atuh Pak Bos Pak Sasep bila aku duit loba kitu bila lagi nginjem duit 100 bila aku mal mere teu karunya deui ka urang ke urang ngogoler sisi jalan teu bisa balik daripada ngaboboler si jalan ini sisi laut diurugan ku geusik sapotong sirahna make ieu jaket aman moal aku sing nginjem duit 100 Tah, betul kitu ya Mang Heri. Tah, mending kana kitu, Bla. mending na geusik ampun dua nana ulu balik pisan nah orang tegar karirikuhan kadang nginjem duit 100 ku ini hararese buru ah bos 100 bos ya yuk hubungan cikarunya Ci, minjem duit ini maksa kitu Mang Heri. Mun Casbla mah, yo Casbla ku urang mah. Arek dibere nginjem ku urang 100. Tapi jangka waktu 5 menit kudu malikeun. Arek mah. lawan gitu setuju siap soal ngebalikan mah bos tenang nuhun 5 menit dibalikan oke asana gambarna beda oh siap bos 5 menit dibalikan nuhun bos Mang Heri. Boleh dari temen wae teh jaman kitu kan ku urang ge dibere nginjem mah teh 5 menit. Nah, dibawa. udah bisa lagi nak turun dibalikan 5 menit udah kan jelema bodoh ewe terus saya haji liwat kemarin dibalikan 1 tahun 2 tahun nak Alhamdulillah. Aya rezeki yang bekal aya. Waalaikum. Waalaikumsalam. Damang, Mak. Alhamdulillah. Minggu kapungkur teh ka dieu nya, Mak. Aduh, pokona mah sugan aya nama bade ngalebetan ieu teh kanggo pembangunan madrasah manawi matos aya milik. Duh, Jang. Bagus tilu poe ge teh nyangu. We, mau makamasihan. Sugan minggu payun. Oh, mohon manawi teh kapungkur pedah nyebat ngajual Aceh tos pajang gitu. Oh, Jang, ayeuna waktu ayeuna macan aya. Mangge ayeuna can meser beas. Aing mah. Aing manawi teh tos pajang ya tos kalian meser beas mah, Mak. Nuhun atuh ieu nya katampi ku emak. Mohon nya, Nyamanya. Nuhun, Abi mangga. lungsur ieu tah heula. Mangga. Lah, atiku ge tah nu nagihan yang masjid. Lah, reug-reug boga duit teh. Yang bakal tenang geuningan hate ge tiis. Ih, emak eta pancana teu boga duit nyebutkeun cenah ek meuli beas ge eueuh. Nah kumaha? Untung rokok aing tinggalin.
Ulah gitu mah beki kolot teh ieu. Ieu mah erek mere-merek moal-moal. Jeung bakal mah ieu. Ibadah eta teh mere ka madrasah teh. Lamun aya lamun eueuh ka dieu kan lah. Anas dibere nyebutkeun 20.000 ek meuli beas. Aing nini rabig. Astagfirullahaladzim, aing asa kabentar gelap. Kan heueuh ieu teh ibadah, sodako, jaga ninggeto. Kapanggih meureun. Lah, dibikeun wae ieu atuh nya. Moal ai kabeh mah ek 1 juta we. Kayak aya ka dieu deui.